Pak Tiongkok dina bewara basa Sunda Jawara TV. Dinten ayeuna tangtosna sareng simkuring Tia Nurfiani. Simkuring Nur Hayati. Simkuring parantos nyiapkeun bewara-bewara akurat jeung aktualikeun orang Sunda. Sapertos perkawis banjir, demam berdarah, kriminal, olahraga, sareng bewara pilkada. Kanggo pembuka pemirsa, ieu bewarana. 3. Pemirsa, hujan gede dibarengan angin ribut jeung dor-dor gelap di tayeuna ngabalukarkeun banjir di mana-mana. Desa Cimeong, Kecamatan Raja Singa, Kabupaten Indraprasta, nu biasana tara banjir, ayeuna mah kabanjiran. Akibat banjir ieu, ribuan warga Cimeong kapaksa ngungsi ka desa saja anu sarua kabanjiran. Pamirsa, urang sambukeun wae sareng reporter urang Saderek Titin Suhartini di lokasi banjir desa Cimeong. Pamirsa, simkuring Titin Suhartini ayeuna nuju aya di desa Cimeong, salah sahiji lokasi korban kebanjiran. Biasana mah desa ieu teh tara kabanjiran cek katerangan sababaraha warga. Banjir ieu teh akibat rea tatangkalan nu dituaran dikeun dijieun suluh akibat harga BBM anu mahal. Akibat banjir ieu ribuan warga kalengitan sawah, kebon, imah, harta benda sejenna. Jeung papaksa ngarungsi ka desa tetangga nu sarua kabanjiran oge. Ya. Banjir Bu, banjir, banjir. Gerak pusing. Hari ratu gerak tuh batuk kos aringgit meni alat pisan euy. Gerak tuh ari-ari sorangan dijigakeun ge bola. Sakitu laporan simkuring Titin Suhartini di lokasi banjir desa Cimeong hatur nuhun. Simkuring gagaduhan bewara demam berdarah. Pamirsa, ieu bewarana. Wabah demam berdarah beki nyebar ka mana-mana. Rumah sakit, puskesmas, jeung klinik pengobatan ayeuna mah tinu ku pasien demam berdarah. Rea pasien nu teu kasalamatkeun akibat buru-buru dipariksa ka rumah sakit. Salah siji rumah sakit nyaeta Rumah Sakit Harapan Sehat kabanjiran pasien demam berdarah. Ieu bewarana. Pemirsa, simkuring Rosi Ratanisi nuju di Rumah Sakit Harapan Sehat. Salah sahiji pasien demam berdarah nyaeta Niki Aneja nuju diperiksa ku dokter Nia Audina dibantuan ku perawat Dina Retika. Niki Aneja tos opat bae ngaringkuk di rumah sakit alatan demam berdarah. Sampai dibawa ke rumah sakit Niki Aneja ngarasakeun mual, puyeng, jeung sajabana. Niki Aneja ngadadak keluar bintik-bintik warna berem. Untungna wargana buru-buru mawa Niki Aneja ke rumah sakit Harapan Sehat. Kumaha dokter kuring bakal selamat di awak dinyaran pisan tekuan asa diseureuk ku kamara. Coba kamarnya apa sih? Lumayan ayeuna mah rada mendingan pas siga kamari para pisan. Untung dibawa ka dieu lamun teu moal katulungan. Sakitu laporan Rosi Ratanisi di Rumah Sakit Harapan Sehat. Hatur nuhun pamirsa, masih dina Jawara TV. Simkuring gagaduhan bewara kriminal. Pamirsa, ieu bewarana. Bandar narkoba kelas kakap nu sering kaluar asup penjara nyaeta Rikiatna dicarek ku polisi. Tengah petik kue kamari di imah kontrakanana Jalan Halimun nomor 202 Astina. Ieu bewarana. Pemirsa, simkuring Ani Septiani ayeuna aya di tempat kejadian perkara. Jalan Halimun 202 Astina. Rizkiatna salah seorang gembong narkoba nu geus lila diincer ku aparat kepolisian. Rizkiatna geus sering keluar asup penjara. Waktu rek ditewak ku aparat kepolisian, Rizkiatna nyobaan kabur jeung ngalawan. Kapaksa salah seorang polisi nembak sukuna. Di tempat kejadian perkara polisi manggihan 5 kilo banja. Kami ti anggota polisi akhirna nembakeun peluru ka sampean sareng pandangan si pelaku tersangka. Nya ieu entos kapendak sareng pemake narkoba nyaeta ieu berinisial D sareng ieu R. Sedangkan ieu pengedar di bandar. Nyaeta ieu barang buktina nyaeta miras, ganja seberat 8 on, terus ieu sabu sareng ieu pil ekstasi. Sakitu laporan ti simkuring Ani Septiani. Hatur nuhun. My love, there's only you in my life.
the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. Aduh, puyeng, gara-gara gauker peting. Minum obat naon ya? Kan abi gaduh iya. Obat dagorin. Supaya henteu puyeng deui. Enak. Haturnuhun pamirsa, masih dina Jawara TV, simkuring gagaduhan bewara olahraga. Pamirsa, ieu bewarana. Pertandingan tinju internasional kelas bulu antara petinju negara Amarta Mediawati ngalawan petinju negara Astina Sri Wahyuningsih diayakeun di sasana maju mundur negara Amarta. Ieu Pamirsa, simkuring anda akhir Ramadan di sasana tinju maju mundur negara Amarta. Tempat pertandingan tinju internasional kelas bulu antara petinju negara Amarta Mediawati Auliadewi melawan petinju negara Astina Sri Wahyuningsih. Dua petinju ieu sarua jagona, sarua kuatna jeung sarua hebatna. Duanana pada hayang jadi jawara dunia. Dina ronde kahiji ieu dua petinju teh galut akibat emosi nu teu katahan. Wasit kipah teu bisa misahkeun duanana malahan nu aya katonjok ku petinju. Tungtungna wasit dibawa ka anu kok modal. Eta kasihan itu kenapa? Sakitu laporan simkuring Nanda Ayu Ramadan di sasana maju mundur negara Amarta. Haturnuhun. Haturnuhun pamirsa, masih dina Jawara TV, simkuring gagaduhan berita pemilu legislatif. Pamirsa, ieu bewarana. Pemilihan umum legislatif ayeuna masih dina tahap kampanye. Salah saurang caleg nyaeta Tatang Lesmana ngayakeun kampanye di alun-alun Kota Astina. Nu dihadiran ku ribuan warga jeung simpatisan ieu bewarana. Pamirsa, simkuring Nur Laila ayeuna aya di alun-alun Kota Astina, tempat lumangsungna pemilihan umum calon legislatif. Caleg Tatang Lesmana narik simpati ribuan warga dina kampanye ieu. Tatang Lesmana anu didukung ku partai kurang dahar ngajanjikeun pendidikan gratis, rumah sakit gratis, jeung sagala rupa anu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana tong hilap pilih simkuring Tatang Lesmana coblos atau contreng nomor 100. Lamun simkuring kapilih, insyaallah pendidikan gratis, kawin gratis, rumah sakit gratis, kawin kontrak gratis, pembukaan gratis, segala rupa gratis. Tah ieu minangka uang kadeudeut ti kami. Tong hilapnya pilih Tatang. Sakitu laporan di simkuring Nur Laila di alun-alun Kota Astina. Haturnuhun. Pamirsa, sakitu bewara basa Sunda nu kapihatur ti Jawara TV. Tepang deui enjing dina program sareng jam anu sami ti Jawara TV. Wilujeng hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dina Jawara TV, simkuring gagaduhan bewara demam berdarah. Pamirsa, ieu bewarna. Wabah demam berdarah beki nyebar ka mana-mana. Rumah sakit, puskesmas, jeung klinik pengobatan ayeuna mah pinuh ku pasien demam berdarah. Rea pesan nu teu kasalamatkeun akibat teu buru-buru dipariksa ka rumah sakit. Hatur nuhun pamirsa, masih dina Jawara TV. Simkuring gagaduhan bewara pemilihan Hatur nuhun pamirsa, masih dina Jawara TV, simkuring Yuk. Yuk. Pamirsa, simkuring Titin Suhartini ayeuna nuju aya di Desa Cimeong, korban salah sahiji korban kebanjiran. Ibu. Banjir, Bu, banjir. Buruan anggar mengungsi. Hayu atuh buruk keun batur tos arindin. Oi, ari kemana di bawah di sorangan teu kumaha cilanjak aya, Bu. Banjir. Pemirsa, simkuring Rosi Ratnaningsih nuju di Rumah Sakit Harapan Sehat. Salah sahiji pasien demam Nika Aneja geus 4 poe ngaringkuk di rumah sakit alasan demam berdarah. Kumaha dokter, kuring bakalan selamat. Ieu awak nyari pisan. Tekuat asa. Kumaha dokter, kuring bakalan selamat. Ieu awak nyari pisan. Tekuat asa diseureut ku kamarang. Coba kalahkeun datana. Lumayan ayeuna mah rada mendingan ketiga kamarnya para pisan. Pemirsa, simkuring Ani Septiani ayeuna aya di tempat kejadian perkara. Jalan Halimun 202 Pastina. Rizkiatna teh salah seorang gembong narkoba nu geus lila diincar ku Arab. Rizkiatna geus sering kaluar asup penjara. Waktu rek ditewak ku aparat kepolisian Rizkiatna pedeng lagi. Tos kapendak Nyata tadi tos kejadian saling udag antara pelaku jeung polisi pihak kami ya. Terus si pelaku coba melarikan diri. Terus ya naonnya? Aduh, gara-gara gau kerpeting. Satu, dua, tiga. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana